nyana nyieun salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim. Salamun qaulan min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun bima sabartum fa ni'ma uqbad. Salalim disebutna dijieun disesuaikeun jeung rebo eta tahun eta. Nah make azimah geus ditulis di piring atawa di kertas balang-balangkeun caina ka sumur ka mamana memehna naon nginum cai eta heula disebut tolak bala. Nah tolak bala baheula mah tolak bala teh di samping cai make dupi teh dijieun tina daun awi, juruna engke aya 5 atawa aya 4 disebut dupi. Bisa anta wali baheula mah ngaranna dupi al-balad disingkat dupi. Jadi lain kupat tapi ngaranna dupi. Nah ulah gede-gede sok pada kieu bae ngadaharna eta moal nyeri beuteung mun ngadaharna segede lantaran ngaranna dupi mah hese nyeun kupat bae. Kupat make sayur biasa nu ngeuna endogan geus eti itu. Bisa ada wali mah digaranna dupi. Masyaallah mun deuk nginumna urang lamun bisa Allahumma kshif anna wasif annal balaa wal waba wat ta'un wal fitan wal mihan wal humum wal gumum wal kurub wal ahzan wasyadaid wasyarrul a'da ma la yakshifu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh cenah kiai panjang amat eta doana. Bismillah bae. Emang sia mah teu bicus jeung embung sia banggeus. Geus didoaan ku kiaina. Nah eta mah tinggal urang nginumna bae. Bismillahirrahmanirrahim. Keur nginumna ulah napas. Mun keur nginum urang, misalna nginum ye aju napas ulah. Naon sebabna? Sebab saliru jeung kebo. Ya aya ge nu keur nginum napas mah kebo. Jadi lamun urang nginum maju napas eta teh kebo dongkol berarti. Ya. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rebo isuk ngaranna rebo kasan mun aya nu nyieun di tiap-tiap lembur ulah waka ngadaharna naon jeung ulah waka berangkat ka mamana diawali ku nginum eta heula. Etalah hasil menanti ahlil kasbi wa tamkin, para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Cenah aing teu percaya eueuh masalah itu percaya. Nis datang ke mana kepercayaan orang makin dekat ke Allah, makin dekat, makin percaya. Itrati wa biyali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukrifuni bisuin fidhawi rahim billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tathbutul qasamatu fil qatli lan tetep opoh al qasamatu bersumpah fil qatli ing dalam pembunuhan bimahali lausin kalawan panggonan atau ing dalam panggonan laos wa huwa lam tawiya laos qarinatun liku qarina lisikil mudai kadue bener wong kana dakwa bian wujida qatilun fi mahilatin kalawan yantah tinemu sopoh qatilun kang den pateni dalam panggonan
qaryatin saghiratin li'adaihi atawa kampung kang cilik kadue pirang-pirang musuhe qatil aw tafarraqu anhu jamun atawa narima pisah-pisahan saking qatil sapa wong akeh walau taqabbala safani lamun silih adep-adepan sopo barisan loro likitalin kadue perangwan kasyafuan qatili lan narima inkisaf ya sofani saking kanden bunuh fa'indil tahama kita lun falausun maka lamun narima campuh apa peperangan maka utawi laus bihaqi sofilafah ikut tetaping dalam hak barisan kang wa ilam yaltahin bihaqi sofihi maka utawi laus ikut tetaping dalam hak barisan ya qatiya hadatul adli lausun lalu tawi yaksiakna wong adil iku lawas wa kadzabiduna wa nisa'u wa kadzaliku kaya ikilah adli utawi abidun pirang-pirang hamba aw nisa'un atau pirang-pirang wadon wakilalan dan ucapakeun apa yustaratu tafarruquhum yang syaratkeun apa narima pisah ya kau qasaqatin wa sibyanin wa kitu kufarin lausul bilaswahi utawi ucapan pirang-pirang ongkang pasek dan pirang-pirang bocah nu teu mau kitab mangahararang bae pakuparin lan pirang-pirang kafir nu mantake mararondok atusnya ada ngaon atu waktu lain pake mararondok pake ngahunang-haneng kos kebodi we lausun iku laut bila sohi dalam munggu kaul asoh sakumaha anu kusim kuring dijelaskeun minggu kamari bahwa dina minggu ieu urang mimitian donatur acara haul perlu dikanyahokeun supaya orang mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala hiji urang iman ka Allah dua iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya nomor kahiji pisan orang kudu iman ka Kangjeng jeung kudu cinta dibentukeun kurang ku babacaan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deuk nu mana bae maca sholawat jumlah sholawat 4.444 urang kakarat talar hiji 4.444 kakarat talar hiji atawa dua jadi lobaan keneh nu geus katalar talobaan runcan asana moal katalar kabeh dipaksakeun ge datang ka dikubur moal bisa
tak nomor hijina sholawat mah eueuh deui ialah maca dalailul khairat dihizib-hizib ngan kudu ijazah poe Jumat di dieu ka dieu poe Sabtu di dieu ka dieu poe Minggu di dieu ka dieu kudu ijazah teu meunang sabaca-bacaan cenah dek dibaca bae sholawat ieu loba nu kajadian haju ngahaneng ditanya boro-boro ku batur ku pemajikanana ge teu daek ngajawab mabok sholawat jadi sholawat di loba teuing mah mabok saruha bae ulah kula menitip ulah dibaca eta dalail lamun can ijazah sebab keras mun cara obat mah milikna ieu model ektasi jadi ieu mah asal dileg-leg atuh geus sajung molotot mun cara rokok ieu megele ganja ulah urang lamun sayur bae tadi ganjaan model di Padang di Aceh sayur tadi ganjaan keur ngadahar keneh haju berat bae mata hayang hes kuat eta kekarak sagrintil lamun dihisep waduh dunia lenyap urang asa ngapu asa jadi raja asa doang atuh henteu bantak haram ieu ge maca bangsa dalail teu diijazahkeun heula lain hiji lain dua walah wah weuleuh ulah ahli-ahli Allah lah nu neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para khulafaur rasyidin para sahabat dilanjut ku para tabi'in terus di zaman a'immatul arba'ah Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dilanjut terus ke tahun 500-an zaman Tuan Syekh, zaman Imam Ghazali terus dilanjut ke belah di urang mah zaman para wali-wali sana terus dilanjut ku al-ulama warasatul anbiya di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin Banten nu geus teu asing deui di Banten Babat Banten tuluy anakna Maulana Yusuf dilanjut terus ka dieuna ku para ulama-ulama Allah nu henteu berbau Golkar berbau partai hatena benar-benar hiji beli i'la'i kalimatillah ulah asup partai kudu tanpa asup partai acak-acak panjenengan kitu amat teu kaharti aing mah moal kaharti Gusti mah ya sia mah ngajina ke nundutan baik dek kaharti di mana tuh ongko cenah ulah asup partai ongko kudu asup partai asalnya anti jero partai berjuang ulah cara kiai Golkar hayang duitna hayang pamerekna hayang pangagung eta nu ulahna sebab tanpa asup partai secara praktis orang eleh ku batu tapi ketika orang asupna asal-asalan jadi ngarusak kumaha sih cenah kieu kitu we pokona mah sia mah
emang teu kaharti balik bae sama maning ge ka ditu emang sia teu kaharti bae naon ge kudu kitu bila perlu nyieun partai jangan dobrak kebatilan ngan hese jasa neangan figur neangan sosok anu ikhlas tanpa dibarengan ku ikhlas moal beres boro-boro berjuang di negara cacak-cacak khusus di agama geus modek ngadirikeun negara dek diganti ku urang ieu dasar-dasar negara make dasar-dasar Al-Qur'an kudu ngan diperlukeun ikhlas sabar jadi kudu nyieun sebenarnya orangnya partai ti kuari jangka hareup usulkeun PKB geus aya mungsrut petilu 2 kali mungsrut PKS 4 mungsrut pan mah lain mungsrut teh mah odol-odolan mah bintang bulan komo bintangna di mana bulanna di mana ieu partai-partai Islam tah ieu encan katingali bergerakna sebab daon sebab teu ikhlas pada ngabogaan kepentingan setungtung pada ngabogaan kepentingan di luar ketentuan moal ngahijina naon ngahijina dina eta bae diunti aya bae unti ayo unti neangan atuh emang nu dimaksud ge unti atuh geus ka ditu jadi kunti nah ieu lamun urang mantep mah nyieun partai sok gera dipangmikirankeun coba urang nyieun partai naon hayu asal lillahi ta'ala ulah aya unsur-unsur naon karak dinya mantep wah cenah kiai hese ulah ya sematu ulah neangan nu ikhlas teh boro-boro jangan dirikeun agama nu mantap ku ari perang eleh teu ikhlas lamun urang ikhlas wow la ilaha illallah hiji ikhlas jeung la ilaha illallah sajuta teu ikhlas timbang di akhirat nu hiji bakal berleuwih berat tibatan dunia jeung isina dunia jeung isina ditimbang jeung la ilaha illallah hiji ikhlas beratan kereh la ilaha illallah sajuta la ilaha illallah tapi teu ikhlas kitu kene maca sholawat eueuhna naon salat tu ikhlas 2 rakaat doang jeung 1000 rakaat teu ikhlas bakal beratan nu 2 rakaat 2 rakaat salat ikhlas ngambai ka handap 1000 rakaat tapi teu ikhlas apung-apungan kitu perbandinganna rakaatani 2 rakaat ti jelema ahli Allah eta leuwih ngaberatkeun timbangan tibatan abid banu sok arari ibadah barari jasa pikih doa eta kan keterangan loba jasa mantap ku ikhlas mah bakal menang nanaon di zaman Kangjeng Nabi saeutik kan sahabat ikhlas menang zaman tabiin saetikan non Islam ikhlas menang urang kuari lantaran teu ikhlas ngadenge peperangan eleh teu ikhlas tapi lamun ikhlas Masya Allah pokoknya bisa dibuktikan aya nu hese ge urang ikhlas insyaallah babari diomongkeunana hese dilaksanakeun tumantak coba tehangan ikhlas ku cara kumaha bae dibentuklah ku ahli ikhlas supaya mantap ialah thariqah ieu teh janga ikhlas teh geus bisa ikhlas teh kudu asup thariqah teu
kudu asup thariqah teh penemuan ahli ikhlas geus saha anu nyieuna nyanalah anu dipake ngaran Imam Syafi'i boga ikhlas boga thariqah Syafi'iyah, Imam Maliki thariqah Malikiyah, Imam Ghazali Ghazaliyah, Tuan Syekh Abdul Qadir Qadiriyah, Imam Naqsyabandi Naqsyabandiyah, Imam Rifai nuduhkeun kieu ieu carana Rifaiyah, Imam Tijani Tijaniyah, terus misalnya Haji Pendi bisa nuduhkeun Haji Pendiah geus bae kitu misalna ikhlas dan dagang karungna Pendiah aduh teh eta perlebuan teh nuduhkeun cara-cara ikhlas bisa dipertanggungjawab lantaran kabeh ge akur ti Kangjeng Nabi ngan di Kangjeng Nabi mah teu dipraktiskeun sebab langsung kabelah dia mulai ti sahabat ti tabiin dibentuk aya zikirna aya tafakkurna aya muraqabahna aya khidmatna macak Tuan Syekh Abdul Qadir hei manusia ulah suuzon sakali sapoe atau saminggu atau sebulan milu gerajeng kula diuk babarengan engke bakal kapandi ngeunahna ibadah sapoe bae can kapagi sapoe coba seminggu can kapagi saminggu coba sebulan engke ge bakal kapandi aya beda perasaan batin ulah zahir bae coba do diurusan teh batin coba urusan coba bisa sapoe teu bisa sapoe saminggu coba teu bisa saminggu sabulan coba datang ka kapanggi ku kula dek dituduhkeun hayu milu jeung kula diuk babarengan asal ulah nundutan cenah sebeuting wuduk silakan kegara karasa cek Tuan Syekh kula lain sombong dek nuduhkeun dek diajak ka Allah lantaran kulana geus wau jeung Allah fokus di urang bae hayu urang ka bupati hayu sia ki aing geus wau jeung bupati hayu aing geus wau jeung gubernur Atut hayu geura ku aing diumrohkeun sia hayu geura ge dimunggah hajikeun dibangun engke ge mungsrut geura sia diajak orang ka presiden lantaran geus wau urang lamun aya jelema ngajak ke presiden nyana teu wau siapa yang geuleuh tampiling gua sia ngajak aing tuh ai geus wau urang geunaheun diajakna ka dieu bahkan atuh aman bahkan diaping ke presiden wih ngeunah geus kontek-kontekan jeung nya iya bapak ada di mana ini warung kopi oh iya presiden lagi di warung kopi iya bohong berarti presiden masa presiden nongkrong di warung kopi emang presiden lain jelema aja presiden oh atuh boleh bengan atuh teu boga muruah satahap atuh orang pasar mah barang dahar di pasar tuh masalah tapi ustad badahar di pasar di masalahku wih udah ustad dahar di pasar nangtung di daharna jadi masalah ayo orang pasar mah tugas tadi masalah gitu jadi sama kom nah ieu dek jaritakeun ahli Allah nu ku urang kuari dek di haulan adalah Tuan Syekh Abdul Qadir lobalah para habaib nu nanya kenapa sih Pak Kiai maulidan enggak dibesar-besarkan kok haul Tuan Syekh dibesar-besarkan maulidan mah unggal lembur hayu terus eta ge sarua di dieu maulid di dieu mun dihijikeun gede lantaran merasa memiliki kabeh pada hayang hari haul mah kan aya aturan-aturanana jadi ndek bae ge mangga ngan leup
pasti aturan bakal moal aya nu daraekeun sebab patalina khusus jeung batin hiji nu nyekelan haul mah ulah hayang kam pamere napan hese tah kan hese ieu mah ongko haul tuan se ongko nyana lumayan cenah sakeun ieu kajian dapur mah sia bakal anggeus sakali dua kali moal aya nu nerus moal aya nu hayang-hayang antaran eta tah di jero ulah yang bahkan kudu berkorban ti heula mentak loba nu ngayakeun haul hajung geusaan bae kunaon atuh menangna 10 juta 5 juta ka kantongnya na pan eta kos kitu pan bolon eta kos teu meunang tah ieu syarat-syaratna loba eta lamun teu anggeus nyana ijazahna atuh mal beres dan mentak kudu make ijazah maulidan mah bebas-bebas nah iya ahli Allah nuku urang neuk dirayakeun entak lamun batur hajat nanggap orkes biasa urang nyumbang abeh kana bareng maksudnya ayo keliningan jaipongan aing ge nyumbang tah 1 juta 2 juta 3 juta maksudnya nyumbang pokona di akhirat mah ge ulah siapa kana neraka aing ge milu atuh peduli pantah nah ieu ge urang peduli ahli Allah kurang supaya kabawa ku ahli Allah jadi akhiratna ahli-ahli Allah lempang dina cahaya ikhlasna nuku Allah engke ditahan ulah waka ka surga coba tungguan heula mana nu baheula milu nu baheula peduli ulah waka ka surga ulah tahap cahaya nangis ngemprai yauma yas'anuruhum dina poean nyana leumpang di jero cahaya ilmu jeung ikhlasna maka nyana geus hayang ka surga ditahan ku malaikat ditahan Allah ke tungguan heula cak Allah melalui malaikat beusi aya murid-murid anu baheula milu engke tinggalin waduh nyana nangtung digeupai kadu geus aya iya je pendik sono iya enggak pernah ikut ini mah aduh di sono ih cenah ieu ge milu ngaji meren teu henteu cenah ya milu mah milu pangtukangan lah di ditu tah eta pan ngeri urang begitu-gitu nah ieu ke urang dijikeun Imam Ripai, Imam Tijani, Imam Naqsabandi dan lain-lain sebagainya ngapada-pada ngabogaan bendera. Wasiqul ladzina taqau ilal jannati zumara digiring jenengan iman ilal jannati ka surga zumara kelompok-kelompok kapilah-kapilah rombongan-rombongan libatkan diri orang dek melalui rombongan mana aja na kula boga bendera koneng atuh saya percaya apa kali ya enggak cenah kula percaya di Golkar ayo geus pokona mah babarengan ke lempangannya nama ti polese gulimpang wah cenah ge ulah sok kitu endek kitu bae aing endek kitu bae kadele di dunia ge sing gulimpang kiai nu ka Golkar nggak bener kan ekstrim dah mah nah iya urang dek ngarayakeun seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala maka babarengan kula mah mentana petakeun ikhlas boga cenah ieu duit dek sodako 10.000 teh ikhlas ulah bogana 100.000 ikhlas eta bae daripada 10.000 teh ikhlas mending nu ikhlas 100 dibalik tadi itu tadi ngomong dek sababanya ge ikhlas boga duit 1 juta ikhlas teh 100.000 boga duit 100.000 ikhlas teh 10.000 boga 10.000 ikhlas teh 1.000 boga 1.000 ikhlas teh 100
geus bae pokona mah jadi teu kudu peureum teu kudu ikhlas tah balangkeun beda suarana ge kelecreng ditoel ku babaturan masih masa sada ikhlas sakitu geus bae geus pokona nu ikhlas bae ulah datang ka mere 100.000 datang ka imah nirisan cak baca kunaon ka aduh kakak inget bae mere 100.000 can nyorang kakak mah ye mere 100.000 coba aya 7 angin tau emang kok iya kakak sana paranas tiris ya sodako 100.000 daripada 100.000 haju paranas tiris mendingan 1.000 bae ikhlas kak udah bangun bunga nama ti wantas gaji sodako tadi kakak mah ikhlas bara duit 1.000 paingan itu teh bakal ikhlas kak eta ge kombali meuli rokok cek kadijakeun bae meuli rokok aya kombalina geus teh dideule-deule dikadijakeun itu sabaraha duit 10.000 meuli rokokna 5 aleuh 10.000 meulina 5 jadi sabaraha tah sasana eta masih kadijakeun tah paling geus 1.000 2.000 geus loba omong ikhlas penting di aku baik ku Tuhan saya kayak cekuan saya teh ieu saya ya abdi nu sidok teh sanes baruit 2.000 belah ditu kecak Tuhan saya teh kue kemarin mah make bendera anu 10.000 nu 100.000 belah dia nu 50 belah dia anu 10.000 belah dia nu 1.000 mah geus di mana bae nyana lah geus di mana bae ya Allah ya Rabbi Karim komo tamanu segala geus ngondisikeun hewan dan lain sebagainya alhamdulillah unggal tahun aya nu geus peduli kitu ya sapi ya munding dan lain sebagainya kitu nah ieu keur carita penerus penegak agama Allah Subhanahu wa ta'ala terus eta kakuari negakeun agama lamun teu ikhlas acak-acakan bae engkena beda ngomongna kudu aya ikhlasan haram cak kajen kukuman haram cak aing haram beunang saminggu dibere eta teh haram budak haram dibere di budak eta haram sebenarnya mah dibere di lah mah terserah sararia eta mah terserah tah atulah aya keteranganna ieu eta kiai lamun geus kos kitu tah berarti itu mimiten budak kredit teh haram aya bae budak kredit teh lah pertimbangkeun heula berkati lo lah tu aya ieu keteranganna milu kanu ngameunangkeun bae si ulah harareset kiai ai keur haram ai ku ari kitu apa omong tadi beres kupit ku sorum oh paingan azana ieu mah kieu mah lamun dibere apan sama meureun dakwah kitulah kira-kira jadinya ngahayu-hayu eta kiai oplo eta kos kita kiai teu boga ikhlas mantak ge teger jelema nu boga ikhlas mah teger terus di dunia ieu anu teger gembangkeun agama nu boga ikhlas asal teu boga ikhlas mengpeleh tahilah ahli ikhlas disebut para wali-wali Allah terus datang ka kuari terus haju dek nurunkeun ilmu kawalian atuh siapeun jasa guruna baik nu geus maot maupun nu harirup keneh ieu ilmu teh dek dibikeun ngan saha nu kuatna ieu saha anu siap masyarakat siap ngabedakeun kahirupan nu biasana peuting teh hees ieu mah supaya hudang ulah kitu bae heula siap tanti batur bakerek nyana mah nonton bola hudang we siap teh mah kiai cajak kiana teu kudu dibejaan tangkorak sia meureunana pugu eta nu ngundang tsunami
siap batur kereknya nama hudang tafakur kagus siap gitu heula siap untuk batur mah gagayaan nya nama cumplang campling lain teh kabel memehna ieu memeh usul ilallah jadi kudu dirobah watakna ieu mata hayang ngeuleun nu indah-indah tutup ulah ceuli hayang ngadenge nomor ulah mata hayang nahes bae oper urang tadina ieu sungut teh daek babacaan dibere babacaan bae ieu dirobah siap henteu model kos kitu nu tadina nyana teh embung jasa kahujanan antep awak supaya kahujanan kok bisa gitu sih dirobah moal jadi khorikun lil adat mun nyana henteu ngakhorik-khorik heula dirina ngarobah perwatakan ieu watak urang teh hayang sembeuh bae robah ku urang supaya lapar bae eta doang teh deuk siap teh kikituana mun urang kawin-kawin mah dititah bae sanajan deuk mengarah kawalian ge kawin mah dititah bae ngan urang teh lamun kawin mah ulah kanu bogoh tuh kan sia embung kan embung bogoh jasa ka ieu ngan kulantaran ieu mah bogoh mah watak tama birai watak ieu mah aya awewe hiji umurna geus 45 tahun encan kawin nah iya parawan amangan geus 45 tahun berarti kan aya kekurangan di dirina mungkin hideung mungkin pengek mungkin bae jebleh mungkin dan lain kemungkinan deuk ka Allah mah ieu aya nu geulis jasa ieu nu jore jasa pan watak urang mah hayang ka nu geulis milih nu jore tuh kan sia mah embung lain mah sakeun kajenting teh jadi wali aing aja dah ikut jadi wali kan sakeun kunaon atuh ampere teu naik cenah kos kitu siapa mikiran ampere bae aduh Masya Allah ka eta hese ta kos kitu hese nah ieu cacarakan jadi wali teh ulah nuruteun perwatakan kan hese ta kos kitu jam hiji keur meujeuh ngeunah watak urang ngeunah jasa hese udah numantak kudu aya pembimbing khusus bila perlu nyana di harapan guru jam hiji udang sia mandi mano cenah tunu manis ya mandi salat dipaksa dicarekan entek cik Tuan Syekh Abdul Qadir sapoe bae milu jeung kula atawa saminggu hayu lain titah dahar milu sapoe teh dek dibere jangan jeung dek ditembongkeun cara-cara ke Allah ieu sia deuk ka Allah mah kieu jadi nyontoan nya deuk ka Allah nah ieu babacaana ieu carana ieu kieu diukna kieu nangtungna kieu dan lain sebagainya ayo coba praktekeun bener engke ge lain deui ketika orang zikir tegep sukuna nu kenca ka jero nu katuhu kaluar rada diasupkeun ka jero tindihan saeutik ulah robah leungeunna di luhur di dieu aya dua rupa aya anu okos tahiyat akhir diuk teh aya anu kos sila ti Kangjeng Nabi aya keteranganana ngan qadiriyah mah milih sila sok geura sila peureum seakan-akan ulah neuleuh dunia peremkeun geura perem ieu berarti peremkeun mata hate kana dunia pencerongkeun ka Gusti Allah sok geura mulaian zikir sesuai jeung aturan napasna kakarak geus sahiji dua grebeg naon tah ulah beunta ulah moal aing moal beunta besi pocong tungtungna mah beunta henteu babacaan teu diatur cara lantaran kieu ketika orang sholat ye thariqah ye Allahu Akbar mulai tahareudang tah di thariqah mah hareudang teh watek sebab kahayang nafsu sebab si kahayang nafsu sia mah tiis geus dicoba ku Allah dihareudangkeun
tegerkeun eta hareudang mah ieu adalah watak sia nafsu nu bertentangan jeung watak. Ketika dibere hareudang nafsu sia teh hayangna tiis, eta mah biasa. Tahan di ka Allah keun Gusti ja abdi nu Allah panas ge ti Allah hareudang ge ti Gusti lah dek di ka Allah keun bae. Keur ngaji mah bener coba sia salat hareudang geus bae ieu si make bajuna cegana kandel deui buka ku aing make kaos rin sahabak lah. Eta dibere ta cara-cara. Allahu Akbar. Berarti ulah aya kipas, ulah aya na, ulah make. Olah tu urang mah panas tel khusus henteu. Kipas ngagelenggeng bae. Eta lain kitu tafakuran ka Gusti. Gusti. Berarti watak abdi teh hayang tiis, dilawan ku urang. Syarat-syaratna ulah robah. Awak temu nangtung ulah aya robah saeutik aja. Dilawan ku urang. Panas teh hareudang dilawan. Watak teh mah hayang. Ke sarakaat 2 rakaat tah urang takbir dirobah ku Allah tiris. Model eta model bos itu. Teh dibere tiris, dipan jadi tiris ya. Nah, tiris teh age aya katirisan teuing mah ieu watak hayang panas. Nah, kumaha ieu carana supaya hayang panas? Ulah make simbut, ulah make jas. Tiris ti Gusti Allah. Watak urang embung kana tiris hayangna sedeng. Da kitulah perwatakan orang engke kebal-kebal eueuh tiris, tenang, tentram, bakalna asa di mana urang ku ngeunah-ngeunah teuing. Kos kitulah tang ngalawan eta tah. Ketika panas ulah make kipas, ulah make AC. Lawan, ieu mah watak urang ngalawan watak bae. Ketika orang lapar hayang dah watak sama kitu. Ulah siap. Terus laparkeun. Menang bae 2 poe siap kuburan. Iya, dada kurang dahar kudu nginum kuna ukuran bae. Ukuran jam ibadah. Eta thariqah teh kos kitu lain sakadar zikir. Diikhlaskeun ka Gusti Allah praktek-praktek eta lah nu hese. Ketika urang lembang neuleun nu geulis. Kan ari geus ditapakuran mah ku urang. Hei. Mata sia resepkan nu geulis kan. Watak eta. Satungtung watak sia dihayukeun moal luhur sia. Malengos urang. Neuleun nu jorek. Urang gajebian kan. Hei, watak eta. Goblok sia deureun nu jorek tadi nu geulis. Aya resep kuari nu jorek, aya bendung. Eta watak urang. Istighfaran. Astagfirullah Gusti, ampura mata abdi. Encan kuat abdi ngalawan watak mata. Ketika neuleun nu geulis ngarenghap ranjung hayang nanyakeun nomor HP-na. Ketika nu jore ngarenghap ranjung embung jasa dibere nomor HP-na ge jangaon. Watak. Ketika terus bae diistighfar itu makhluk Allah, ieu makhluk Allah. Gusti, ieu teh nang Gusti aya hikmahan jeung aya rahasia. Gusti, abdina bae ieu teh anu menanggapi jeung nu neuleunna encan bisa bere abdi kakuatan Gusti. Engke ge sarua bae neuleun nu geulis, neuleun nu jore, lain geulis jeung jorekna nu dideuleu adalah pada makhluk Allah, pada endeka Allah. Beda geus. Tah eta thariqah teh lain zikirna hese teh kikituanan. Oh, zikirna mah teu babari illallah. Illallah. Cawamun sabada ge illallah. Illallah. Eta guru tarakat tolol tah mah kitu. Ngariung bae asal dinusugi angel la ilaha illallah. Dinususah bae ngan 10. Teu maneh digantung mah ge kos kitu mah. Eta hese teh kos kitu hese teh kos kitu masyaallah supaya akur bae ka Allah ikhlas nah ieu neangan nu ikhlas nu hese torekat gugur ngaguru torekat si saminggu tamat heran ini beres ya geus beres ya nah ieu kuari ente geus datang ka 12 sugro nah ieu kuari geus datang ka kubra saminggu tamat aya nu ngapingna sah jalai gitu thariqah bati bae lagi
ya jadi ulah maka ditaikeun jadi mah lain ngaji cara amil jurumiyah lain ngaji teh ieu mah ngaji rasa jadi tingkah supaya karasa mun maca sholawat supaya karasa seakan-akan kangjeng aya di hate mun urang zikir ngaji rasa supaya karasa Allah aya di hate jadi supaya ngeunah entah aya babacaan ngeunaheun mun maca Quran ngeunah karasana maca sholawat ngeunah salat nu mantak salat de Allahu akbar nyana bangun eueuh kacape atuh ngeunah urang mah 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat aja bae ngang munjar kieu aja olahraga bae di masjid ke salat teh deuk salat teh kikieuan Allahu akbar beres aja bae ngedeng di Mekah eta kos dari itu lain hayu salat ganjaranana 100.000 masyaallah lain lobakeun salat henteu Pak pura-pura zikir jeung tunggu batur adzan udang yang henteu ku husu-husuna orenganan bola mun ditandean mah saember mangacai aya ku ada kejelumana di dieu nah ikir cerita para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala engke kumaha ku tajem-tajemna pemikiranana akalna henteu dicampuran ku makhluk jeung dunya caan diberelah ku Allah masyiah nyaho kana hakikatna sehingga dibere ilmu anu teu dibere anu dibere tah kumaha Allah bae merena aya anu lempang ka Mekah salengka 2 lengka dan lain sebagainya aya anu neuleuh kana hakikat dibere informasinya dan teu meunang ngabejakeun anu idza qalat hazami fasaddiquha fa inna ma qalat hazami di mana Nyi Hazami ngomong dina Alfiyah bener ke lantaran anaon nu diomongkeun ana bener bae saminggu ka hareup diomongkeun bener sabulan ka hareup diomongkeun bener satahun ka hareup Nyi Hazami mah mun ngomong bener bae eta seorang waliatullah awewe aya baheula ngaranna Nyi Hazami asalnya ngomong benerkeun mantak Imam Sibawe dijuluki Nyi Hazami sebab naon nu diucapkeun ku nyana cak nyana meunang-meunangkeun bae geus Imam Sibawe mantak jejegut ahli nahu adalah Imam Sibawe disarwakeunana jeung Nyi Hazami seorang waliatullah idza qalat Hazami fasaddiquha nah eta jalema nyawa nah ieu ge komo Tuan Syekh Abdul Qadir komo Imam Abu Hasan Asyadzili dan imam-imam nulai urang nyaritakeun boro-boro Tuan Syekh Abdul Qadir cerita Ki Umaran Calang bae geus pohara cerita Syekh Asnawi geus luar biasa geus komo Syekh Mansur mah lain lalagaan sakecap nyata jasa kunaon eta bersih mata hatena nah ieu ge aya zakar ba'dul arifin min ahlil kasfi wa tamkin annahu yanzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyah wa 20,000 minal baliyat ba'dul arifin yakni sebahagian ahli ma'rifat wali berarti min ahlil kasfi wa tamkin nyana nyaritakeun diturunkeun unggal tahun dina poe Rebo akhir disebut Rebo Wakasan 320.000 panyakit 320.000 panyakit diturunkeun malam Rebo wa kullu dzalik fil yaumil arbi'al akhir min syahr Safar nah Rebo nu bakal datang Rebo akhir bulan Safar disebut Rebo Wakasan hari Minggu Senin, Salasa, Rebo ngahenen karasa jero siapa sok aju ka mana bae aduh eta ge beunang dikolot ai utang hitung teh pan Senin Salasa Rebo kolot eta bisaan bae ngahenen karasa jero cih sok aya tungtungan gitu terus bae ka dieu nah bogan diturunkeun jeung nu kitu ijazahna baheula fayakunu dalikal yaum ashaba ayam sanah maka di poe Rebo eta pang berat-berat ngapoe dina satahun guys didinya aya penangkalna menang ti Allah
kumaha carana salat 4 rakaat yaqra'u fi kulli rak'atin minha ba'dal fatihah surah inna a'tainakal kautsar 17 marrah. Rakaat awal inna a'taina 17, rakaat kedua al-ikhlas 5 marrah, rakaat katilu dan selanjutnya ngan mun aya nu ngajak di perumahan, di masjid, di mushola, di sekitar urang ulah milu bid'ah. Kok bid'ah sih kiai ngabejakeun jelema-jelema nu khusus lah nu salatna urang mah ulah geus ngeunaheun ku urang mah itu ulah salat ngeunaheun besok maksa bisa henteu tungtungan mah lain katangkal eta teh panyakit entahan nya mangondang panyakit ulah geus susul teh jelema khusus ulah urang kecuali anu mampu nya geus nyaho eta menyanggakeun sadaya-daya ngan urang mah tetep ulah milu besi aya ajakan-ajakan di masjid, di lembur mana, di perumahan mana musa ulah milu jeung eta jelema teh salatna sorangan bae teu kudu teh mah ahli ikhlas nu salatna geung teh aya doana Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizul zallat li izzatika jami'a khalqika ikfini min jami'a khalqika ya musimu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayyidil hasan wa akhi wa abihi wa jadudun terus selanjutnya nyana maka pemikiran ikhlas jang kabehan geus nyana bae nu salat bawa urang mah tarima beres geus kadituna mere kadu bae ka nyana. Waduh, disogok keneh bae burung. Geus, ulah jadat aya geuna naon. Mental lain jang nyana, jang umat kabehan. Upaya saralamat dan lain sebagainya dengan tanda, nah engke tanda nyana nyieun salalim. Salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim salamun qaulan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salalim disebutna dijieun disesuaikeun jeung rebo eta tahun eta nah make azimah geus ditulis di piring atawa di kertas balang-balangkeun caina ka sumur ka mamana memehna naon nginum cai eta heula disebut tolak bala. Nah tolak bala baheula mah tolak bala teh di samping cai make dupi teh dijieun tina daun awi juruna engke aya 5 atawa aya 4 disebut dupi bisa anta wali baheula mah ngaranna dupi al-balad disingkat dupi jadi lain kupat tapi ngaranna dupi. Nah ulah gede-gede sok bade kieu bae ngadaharna eta moal nyeri beuteung mun ngadahareun seureuh lantaran ngaranjeun dupi mah hese nyeun kupat bae kupat make sayur biasa nu ngeuna endogan geus eti itu bisa ada wali mah ngaranna dupi masyaallah. Mendet minumna orang launu bisa Allahumma kshif anna wasif annal bala'a wal waba'a wat ta'un wal fitan wal mihan wal humum wal gumum wal kurub wal ahzan wasyadaid wasyarrul a'da ma la yakshifu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Oh cenah kiai panjang amat eta doana bismillah bae emang sia mah teu bicus jeung embung sia banggeus geus didoaan ku kiaina nah eta mah tinggal urang nginumna bae bismillahirrahmanirrahim. Keur nginumna ulah napas mun keur nginum urang misalnya nginum ye aju napas ulah naon sebabna sebab saliru jeung kebo diayekeun nu keur nginum napas mah kebo jadi lamun urang nginum aju napas eta teh kebo dongkol berarti ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rebo isuk ngaranna rebo kasan mun aya nu nyieun di tiap-tiap lembur ulah waka ngadaharna naon jeung ulah waka berangkat ka mamana diawali ku nginum eta heula
etalah hasil menang ti ahlil kasbi wa tamkin, para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Cenah ieu teu percaya masalah, itu percaya. Geus datang ke mana kepercayaan orang makin dekat ke Allah, makin dekat makin percaya gerage deket rasa hayang deket ke Allah, ka ieu ka guru kege ka rasana lain deui. Guru ieu asana jangan jauhan ka Allah, guru ieu mah bener rada ngadeketkeun, guru ieu mah lain deui. Hiji-hijina guru kumaha hatena, sebab di jero hate eta adalah ilmu teh lamun bersih dituangkeunna bersih, sakumaha cai nu aya di botol lamun bersih cai heran ngurucurna heran. Di jero botol ternyata ieu teh aya kopian dikulucurkeun aya kopi, ieu teh aya teh dikucurkeun aya tehan, ternyata di jerona aya racunan jadi racun. Ilmu ge sarua, ilmu nawa akur bae ngan ieu kacampuran apa henteu, ketika dikaluarkeun turulung, waduh ieu mah bau kredit ilmu ieu. Karasa ku urang aya kredit asana ieu, karasa ku muridna karasa. Diturunkeun ka set, weh aya bendera konengan. Karasa tak urang nu ngadengekeun ge, waduh ieu ilmu campur bendera koneng ieu ilmu ieu. Aya karasa kajen ku kumaha ge, antara nu bening murni jeung nu aya muatan-muatan eta bakal karasa. Percis botol anu dicicikeun, kumaha caina di jero bakal kadeureu. Urang wani minumna. Ketika treh dituruhkeun, wih herang amat ieu mah malah kadenge zam-zam, perebut urang. Lak. Nginah luar biasa. Ketika kadeuleuk urang, heuy, aya racunan tah mah budak. Embung urang teh. Dipaksa ge embung. Inilah ilmu nu dituruhkeun melalui lisan nu aya di jero hate. Kumaha kacampuran di jero hate. Ketika kacampuran ku bendera koneng karasa, aya konengan dak karasa. Aya kreditanan tama karasa ka aing ge, asana nyulusup ke jero hate. Emang urang akur jeung aing. Dan lain-lain sebagainya. Tuh, itulah ilmu eta adalah cai. Nu mantak urang sok ngabahasakeun panyiramkeun coba lembur ieu. Kan bahasana kitu siraman. Siraman mah cai. Begitu disiram orang racun. Aduh, barang datang kiai eta, urang lembur dia kurang karacunan kabeh. Kunaon? Tuh racun bendera koneng gitu mah. Salah ngondang. Masya Allah. Nu di ditu ba, waduh karacunan bendera hejo di ditu. Nu di ditu sarua. Ieu hese tah hayang nu murni jasa. Supaya kararis tatangkalan jararadi nyembrung, Masya Allah. Mentak panyiramkeun. Si hade beta bisi racunan. Nah jadi rebo isuk, rebo wekasan, ulah waka kamamana, ulah waka ngadarna naon, nginum cai salalim geula. Di urang lembur nyararieun kiai-kiaina silahkeun, terus kaembergeun, terus pikeunan ka masyarakat sak gelasna 5.000. Wah, aya racunan ya kajian buku mage. Iki aya racunan dia. Lamun aya make kos kituan ulah diinum. Geus bae diinum racun ya. Racun. Ikhlas. Itulah. Wa tasbutul qasama jeung teteper sumpahan hartina laksanakeun persumpahan bil qatli dina soal pembunuhan bimahalil lasin nu aya dina tempat laos, artina di hiji tempat anu aya laos. Naon laos? Laos teh wa huwa qarinatun lisidqil mudai, hiji tanda untuk menguatkan yakni qarina pikeun ngabenerkeun mudai. Kan kieu lamun aya seseorang terbunuh kemudian kanyawan pembunuhna gampang tinggal diteangan bae tah. Teangan lompat ka mana ge? Teangan gampang, polisi neangan melacakna mudah. Nah, kuarima terjadilah pembunuhan. Ieu teu kanyawan saha nu ngabunuhna. Tah eta kan kudu diteangan.
kanyawanana ieu di mana terjadina, ternyata terjadina teh ieu teh mungkin bae di lapangan, mungkin bae di pengkolan, mungkin bae di kampung, mungkin bae di gedung, mungkin bae di jalan cai, mungkin di jalan kereta. Eta kan aya tanda-tanda celidik melalui korena. Saha ieu terbunuh bakar. Urang mana ieu bakar? Urang Cikupa. Ieu pembunuhanana di mana ieu terjadina? Ternyata terjadina di Balaraja. Bakarna urang Cikupa terjadi di Balaraja. Maka selidik heula ku polisi. Pembunuhna kan teu kajauhan. Aya naon antara Cikupa jeung Balaraja terhadap Bakar? Selidik apa punya teman teu di Balaraja. Sanggeusna boga batur apa boga musuh teu di Balaraja. Tuh kan, apa boga nyana teh kitu perusahaan teu di Balaraja. Apakah manehanana boga kabogoh anyar teu di Balaraja. Eta ka selidik eta laos garana tah. Mulai ayo coba selidik barang diselidik kanyahoan ternyata orang sae orang bakar teh boga musuh urang Balaraja beuki mengarah ya Allah. Ieu di kitab geus dijelaskeun percis kos polisi bae mah nu batak ieu mah urang bisa jadi boga ilmu jiwa kabeh. Ilmu kejiwaan ngaranna. Nah, bakar terjadi pembunuhan dibakar orang Cikupa terjadi di Balaraja. Ternyata emang Ki Bakar teh boga musuh orang Balaraja. Khalid garana. Coba Ki Khalid aya di Balaraja. Ternyata beuki mengarah. Tanyakeun ka babaturan Khalid, telah berapa lama Khalid menghilang? Komo lamun kieu mah kemarin mah Pak ada tapi hari ini enggak ada. Geus mulai mengarah. Laos ngaran. Masya Allah. I datang ke kos gitu tah dibejakeun matak carita teu kanyahoan ti dituna lantaran di kitab dia geus dipuat nu batak urang teh melalui korena nyaho si A bogoheun ka aing kajen kumaha si B teu bogoheun ka aing melalui korena. Urang kan keur leumpang aya awewe di jauh keneh nyana geus mencrong we kan ka urang. Ajunya mere senyum, wih senyum mematikan. Insya Allah luar biasa. Senyum racun ya kajian gue. Datang ke orang ka imah teh ngahulang bae, aduh aing mabok senyum budak. Eta tanda berarti perempuan itu udah enggak jauh. Bogoheun ka aing. Bebeja orang ka babaturan si anu bogoh. Dah sia sepedek. Atuh aing nyebutkeun bogoh teh aya tanda-tanda. Emang kumaha kitu tanda-tanda? Ti jauh kene nyana neuleukeun. Aju, neuleukeun aja senyum. Katipu sia cek babatur. Emang nyana mah eueus sia geus senyum bae. Oh, emang kitu. Atuh sia bakal tipu. Dasar aja pengen ditanya naon. Orenganan tang mah kudu dibawa ka grogol. Tuh, giliran wedan diajak senyum punya. Nah, iya mantep waras sih waras. Ternyata, ja benernya. Oke, sekali deh coba. Sekali deh liwat ke dinya. Malah bangunnya nate ya, mapag. Bung mengarah jasa sama. Mengarah, guys. Tama geus ulah asa-asa deui, guys. Kajen kuku mage bogoh 150%. Leuwih 50 sama persen lagi. Wah. Orang liwat, begitu liwat nyana tata dina neuleuh ka urang tungkul. Saenggeus tungkul ngabalieur. Ulah waka ditanya eta ngabalieur bermakna eta. Maknana makna teu bogoh eta. Isuk urang liwat deui geus dukangan ti heula bae. Katilu kali ku urang ditanya, "Neng sedang apa?" Nggak, coba maning bawa ka Cisoka bae geus. Puter tasbih kajian kuku mage geus ya. Cisoka teh bagianan teman. Kajian kuku mage make ini roa itu ada asaroko kaba. Eta garana korena. Tanda ikeur carita soal trisno ieu mah ieu. Soal leup-leupan ieu mah. Eta kan nah ieu geus sarua polisi lebih jeli. Laos cara istilah fikih. Nah,
Nah, terjadi di Belaraja. Tanyakeun, geus aya horeng boga musuh. Nah, nanyakeun saha musuhnya na? Khalid. Aya kamari mah leuwih mengarah. Tanyakeun ku ari ka pamajikanna, "Ibu, istrinya Khalid ya?" "Iya." Pak Khalidnya kemana? Nggak ada Pak, udah lama dia mah. Katanya kemarin ada. Kemarin juga sebentar Pak, terus kemana lagi kali. Ini bagaimana sih Khalid kerjanya apa Pak? Dia mah Pak lah, nggak karu-karuan Pak. Enggak, ini kerja sehari-harinya apa? Nggak tahu saya juga. Kadang-kadang bawa motor ke sini, terus motornya nggak ada. Udah banyak yang nyariin ke suami saya mah. Katanya pemalingan motor. Lu ngomong yang bener atuh. Jangan pemalingan atuh, kalau Melayu mah dia suka curi motor. Iya lupa saya, namanya orang Belaraja Pak lah, maaf Pak. Iya tuh, kalau sudah tuh lu ngomong. Atau bapaknya kan mengajakin ngomong bahasa Indonesia aja. Atau saya juga ikutin bapak ganteng deh. Yo, aju bae, cek polisi, nomor HP berapa? Lain ka Khalid mengkol, goblok tak polisi. Iya, cek polisi teh sambil menyelam minum air lah. Tolol polisi di akhir zaman mah goblok. Masalah tak selesai jeung masalah deui kan eta. Aduh, eta mah di ditu di Lampung. Nah, ini kan geus mengarah ya, berarti kejahatanana ieu geus aya mengarah ya. Oh, berarti suami ibu banyak yang cari katanya pencuri motor, kata orang, saya tidak tahu. Sebab udah beberapa hari ini ada yang kesini nanyain suami saya, katanya hilang motor, katanya sama suami saya. Terus suami ibu kalau ditangkap udah bodoh lah, mau dimatiin juga nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak bener suami saya mah. Nah, geus mulai dah. Istri dah baik geus ngomong kos gitu. Jual bae anaknya ini siapa? Ini anak Pak Oli. Bapak di mana? Bapak saya mah biar ku galedeg aja Pak. Sebagai arah ya, bener berarti. Tinggal diteangan kan Oli. Teangan dulu aja. Nah iya ketika Oli tertangkap, nah iya perlu persumpahan. Iya karena saksi teu aya, pelakuna diperkirakan dia aya zon, aya sangka kuat lantaran hiji antara Bakar jeung Khalid aya pesetruan, dua dari teman-temannya, ketiga dari istri, opat tina anak. Nah iya kajen kuku mage perlu sumpah nu kos kitu mah watas betul kosam. Waduh mantap, geus teu kudu sarakola polisi ngaji ieu be jadi ieu polisi ngan henteu boga balok urang ya berelah kurang balok kalapa lah di dia. Tes betul kok sama tetaplah urusan persumpahan fil qatli di dalam soal pembunuhan bimahali laosin yakni wa huwa qarinatun lisidqil mudai. Laos eta adalah hiji korena pikeun ngabenerkeun mudai bi anu ida qatilun bimailatil secara kapangi ki Bakar anu terbunuh di hiji tempat di Belaraja misalna au qaryatin sagiratin liadai atau di kampung leutik aya permusuhan terhadap Ki Bakar, maka dirinya kudu diteangan. Nah engke terjadilah berjalanlah dengan persumpahan. Masya Allah. Ataparraqan hujamun atawa Ki Bakar terbunuhna ieu teu kanyahoan lantaran ieu aya hiji sumur, kemudian sumur tersebut teh caina diperebutkeun ku batur jelema di mana-mana datang perebut, ternyata Ki Bakar paeh di dinya tah jelema paberencai kabeh atawa merebutkeun hiji perkara model di Baitullah lah. Di Baitullah kabeh ge hayang ka nyium ngecup Hajar Aswad, kemudian jelema loba di dinya teh wah perebut berat, terjadilah Ki Bakar paeh di kerumunan orang banyak nu perebut Hajar Aswad. Iya kan perlu diketahui saha pelaku pembunuhan anak, jelema kan loba jasa di dinya. Nah ieu taparraqo anhu jamun, tetap diselidik saha pelaku pembunuhan.
Apakah memang akibat tina perdesakan? Apakah memang aya unsur-unsur anu memang kesengajaan? Eta kudu dikanyaokeun menurut agama. Masya Allah. Pohara jasa. Di urang mah ai sumur mah eueuh nu perebut, kemudian Baitullah ge eueuh, aya ge perebut karcis film. Lantaran film ieu film rame terbatas. Muatna ngan saukur 300, sedengkeun jelema nu endeup teh 1000 perebut karcis, bloon eta jelema. Tah eta teh kos kitu tah, aju berdesak-desakan di loket pae. Ieu perlu apakah aya unsur-unsur kesengajaan pembunuhan? Ieu kudu dikanyahokeun laos ngaranna selidik siapa yang meninggal di kerumunan orang banyak. Nah, atau terjadi model demo, besar-besaran, pakai air gas, geus kitu caritana di kerumunan orang banyak aya nu pae. Eta pembunuhan di kerumunan orang banyak, apakah memang akibat daripada kerumunan terdesak-desakan atau memang nyana aya anu ngahaja ngabunuh nyana? Ieu kudu kanyahoan. Masya Allah, sejauh eta lah Islam untuk mengabaikan tentang kejahatan-kejahatan jeung bakal kanyahoan bae ka jeung kumaha ge. Di Indonesia sanggeus kanyahoan. Nah, si A pelakuna urang teu daya teu upaya, si B pelakuna teu daya teu upaya. Lantaran naon? Lantaran seperti dikondisikan babari jasa ngondisikan pembunuhan. Nggak dibunuh dengan begitu saya gampang baik di Indonesia. Contoh, jelema terlalu sangar jasa maka diuntitlah oleh negara melalui polisi, melalui ABRI, bunuh dia. Babari jasa eta teh soal-soal ngabunuh nu kos kitu. Komo bugot-bugot mah. Iya, mengkhawatirkan di negara, jadi pengacau negara. Cara ngabunuhna gampang jasa. Tambah saya di kantong. Nggak saya di kantong, babar jasa. Jangan naik motor. Tembak, nggak kabur. Atau nembak nage polisi. Kadang-kadang ti Mabes, kadang-kadang ti ABRI dan lain sebagainya. Ini terkondisi gampang jasa. Seperti jelema mengendarai mobil tapi ternyata di kaca hebatnya saya peluru nembus kaca tendang gila saha nu boga peluru model kos kieu jeung sehebat amat keur mengendarai kendaraan di tol tapi bisa tertembak begitu. Lamun lain terlatih kan mal bisa, lamun terlatih berarti teu jauh ti polisi jeung ABRI tinggal moal selesai tambah urusanna. Emang indek dirapihan teman indek dibeakeun tambah kos kitu terjadi seperti eta sering, tapi tanggung jawab di akhirat tetep baik. Nah iya seperti kos gitu ngaranna laos tah eta teh terlacak sebenarnya mah babari gampang taman kos gitu mah urusan dunia gampang, tapi di akhirat tetap kudu aya pertanggungjawaban. Masya Allah. Atau bugot jelema anu nentang terhadap pemerintah, bugot ngaranna. Tergantung ke pemerintahanna. Pemerintah teh ieu teh pemerintahan Islam apa pemerintahan lain. Ketika pemerintahan Islam jeung pemerintahan lain Islam beda bugotna. Ulah sabugot-bugot da urang lamun maca di koran, di majalah dan informasi televisi bugot anu nentang pemerintah bugot baik. Dan bagaimana ieu urang lamun nentang ka bugot tentang ke pemerintah urang dilawan. Ieu kumaha hukumna? Tergantung kumaha nagarana jeung naon nu eukeur dilaksanakeun ku negara eta. Wah, jadi panjang acak-acakan. Mantap ngaji dong. Geus aya kabeh di kitab teh geus aya kabeh eueuh nu kaliwat saya tik-tik acak. Andai kata negara Islam berbentuk khalifah atau naon deh, tapi negara Al-Qur'an bugot ieu perlu dihabiskan. Ketika negara lain negara Islam, negara ieu negara demokrasi, berarti salah satu rakyat ieu nentang nate ieu karena aspirasina. Karena dari rakyat untuk rakyat, lah bohong. Ieu mah keur carita baheulanan. Dari rakyat untuk rakyat, naon deui? Oleh rakyat, itu bohong. Nah, gua ditentang, temenang dibunuh. Urang lamun ngabunuh nyana lain syahid. Urang lamun merangan nyana, urang terbunuh henteu syahid. Biasa bae. Naon sebab paneta penentang? Penentang ge kapan lain agama. Eta mah bentuk negarana negara juri kapan?
Mantak sing ade, iya bugot mah bugot bae, tapi bugot mah lain bentuk Islam, lain Al-Qur'an nu diperjuangkeun anak. Mantak ulama KBG tak bae. Sabarodo tama kos kitu mah. Hese ngahukumanana. Dilawanan ku urang, ditentang ku urang kabunuh, henteu syahid. Naon sebab bentuk negarana. Don, mata pakai perhitungan. Kiai memaca kitab, aduh demo tungtung kan. Iya demo, iya ngondisikan pemerintah, iya ti rakyat diadukan. Kemudian iya organisasi Islam, iya organisasi diadukan. Iyalah, nu perlu dipikir ke urang. Masalahna lamun terbunuh, mungkin terjadi dah kumaha. Apakah iya teh menang ganjaran syahid atau said? Iya kan cilaka urang. Tah, di Islam geus diatur sedemikian rupa rapi nu tinggalin saya tiga kaca. Kata terjadi pembunuhan ge terlacak kajen kumaha ge. Sekalipun ieu mayit geus dikubur, buka kembali. Atawa dicoba terus dilacak dasar moal datang ka teu panggih kajen kumaha ge. Sebab naon? Rakyatna, per desana, per RT-na kaitung, KTP-na aya. Kemudian diselidiki ku urang si korban. Iya jeung kembur ieu kumaha? Si korban jeung seseorang kumaha? Si korban boga hubungan dagang, boga hubungan politik, boga hubungan budaya. Si korban boga hubungan cinta. Si korban boga hubungan naon? Bakal kalacak ajeun ku kumaha ge. Ieulah laos ngaran. Eueuh anu terlacak ajeun ku kumaha ge. Nah, ieulah di anujida qatilun fi bahilatin. Nah, kapanggih ieu nu terbunuh korban di hiji daerah. Au qaryatin saghirah yadaihi atawa di kampung leutik anu manehanana boga beberapa musuh di dinya atau perrokoan hujamun atawa tadi mendesak-desak kemudian terbunuhnya na pemerencai jelema ieu ge perlu diketahui. Mantak lamun ti organisasi mah gampang cokot kepala organisasi mah ieu terjadi pembunuhan adilinya na coba boga rencana dan selanjutnya atau henteu kumaha geus ti nagara mah geus gampang jasa tah mah. Oh, cetu jasa. Seperti terjadi Bustomi naon gara-gara Serang teh. Cecep Bustomi. Moal kapanggih pembunuhna kajen kumaha geus si cetu eta. Latarannyana keur mengendarai kok hebat amat, tepat sasaran dan lain sebagainya. Geus ulah dimasalahkeun berarti tah mah urusanna negara. Geus nyawa nya kitab kajen kumaha ge. Sehebat eta jeung setapat eta urang naik mobil atuh ieu mobil lagi mobil kacana teh pepes-pepes acan makan geus anti peluru ge geus bisa bae nu kos kitu mah anti peluru teh jang rakyat jangnya nama tuh nembus bae pokos tank baja teh geus teu bisa ditembak tapi ngalawan Iran mah tank baja tembak Iran teh nyeterun parae kabeh nu jerona ge di atuh nu mantak Israel kaget ge stop lah yuk tank baja aing barang rakyat di jelema-jelemana tan tank baja mah amfibi ka laut bisa di darat bisa ditembak moal teurak dibom moal nanaon tapi ieu mah kena tembakan teh henteu urung teh naon ngan di jero pararanas marae kabeh ye atuh kumaha tank baja teu lempang nu itu teu lempang cek Israel kae lagi cek Amerika nanti dulu selidik heula ternyata aya bom leutik jasa sagede kieu peluruna beri di dalam di dijana Husein. Waduh ya si Husein jadi Iran mah pangarana beda-beda banyak Hasan, Husein, Ali, Hamzah Pendi waduh lamun toko ekstasi mah aya Haji Supendi wah tah iya Iran lain lalagan stop cek Amerika nanti dulu oh bisa begini nih berarti jitu jasa tan lain lalagan mentak wa fauqa kulli dzi alim di saluhureun nu pinter aya nu pinter deui Amerika geus ongkang-ongkang tank baja aing saha nu mampu tembak ku Iran tes nyetrung kabeh pae sampai kuari can kedeteksi Iran kumaha eta memproduksina batak ditangtangan sini ayo perang sini cek Iran Masya Allah teh urang kos kitu teh pan masyaallah lain lalagan pesawat ditampawak hese dikendalikeunana lantaran ketika ditembak ke urang jang naon kan saukur kapalna doang
tetapi Iran mah hebat jasa tembak kena sasaran balik ke ditu ngajegur di ditu mengendalikan make remote. Masya Allah haju remote nah HP di bebek ya Allah ya Rabbi. Jadi BlackBerry teh lain pakai bobogohan pakai perang mantak gaji pengen boga 5 ge BlackBerry na yang tipu doli. Masya Allah eta horenganan nya nama jang trisnoan Iran hebat biasa lain lalagaan tuh eta kan ekte di expose lantaran setiap nu memalukan ieu keur carita kadeteksi bae kajeun kumaha ge buaya hoan bae geus aya kabeh di kitabna kajeun kumaha ge kos sahebat eta teu peupeus teu naon bolong saeutik korban terjadi sehingga nu teu nyaho mah kok hebat amat saha ieu pelakuna penjahatna luar biasa atuh lain penjahat mah jadi negara kos gitulah seperti eta bakal kanyahoan laos garana bi an mujida qatilun fi bahilah au qaryatin saghira li adai au tafarraqa an hujamun di kerumunan orang banyak misalnya main bola halo Inggris biasana aya nu pae tilu obat apakah memang nyana karena desakan apakah memang aya unsur kesengajaan perlu dikenyahoan Gus gitulah laos garana walau taqobala wallahu a'lam.